ka tengah dua kalian tanaga nu bega kitu-kitu teuing aduh kan iya kurang sisit naon iya kulit tak kaki bubur keur naon bubur naon bubur teh ye geuning unggal isuk-isuk sok didagangkeun aya kerupuk eta mah bubur atuh oh tos digentos aduh benang di mana jauh kene sabaraha pengkolan ti dieu geus nepi acan oh jauh kene di bola mana oh di ditu nah can nepi kene geuning oh da aing cicing oh ya kena dekeng benang pala wargi di palih mana belah ditu tebih kene hah jauh kene nyaa jauh kene di belah mana tebih kene aye sah teh nu kebedol tong riwayat tulah setan nu beledag jangan hulu aing keuleuh teh si dewa aing aduh nuhun agan gaduh jago abdi ieu iya di kumaha nama teh kepret ulan di kepret mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya basa ngepret bancet manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun margi bancet na dina luhur batu atuh pami kitu mah panginten leungel batu tagening uning ali itu raja kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu tak urang pertikeun kumaha dewek Gusti Bathara Kresna sileung juragan Arjuna kumaha kumaha kuring lah ceuk silaing teh Raka Bathara semah katuran rawuh sok Yai Raka Bantara Bathara semah katuran rawuh kaula nun aduh Yai ieu teh kusaha kengengna Yai ieu teh kaula nun kupun anak Gatot Kaca Yai kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman
gitu kau lanun bapak dan lanut ngehina wae sih teh mah kaing teh